Tahunya sekarang ini si teteh sudah menjanda lagi katanya. Sudah 1 tahun, ya. sudah cerai ya. Yang sabar teh ya. Mudah-mudahan teteh dapat jodoh lagi gitu ya. Minat teh gaduh deui gitu. Minat sih gaduh deui, punya suami deui. Mohon. Tapi nyarina yang jujur, setia, bertanggung jawab we istilahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AD Vlog dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya sedang berada di Kampung Cikaler ya, Cikaler 2, Desa Cikarangesan, Kecamatan Jambang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang saya mau nge-vlog lagi sahabat ya. Masih di daerah Desa Cikarangesan ya, wilayah Kabupaten Sukabumi Selatan. Nah, saya sekarang mau melihat suasana di sini ya, suasana pedesaan yang ada di Desa Cikarangesan ya. Nah, seperti apa kisahnya? Penasaran? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, ini ada jalan desa sahabat ya, ini untuk menuju ke Desa Cikarangesan. Ada jalannya nanjak dan belok-belok ya. Tuh. Nah, kalau ke sana juga bisa jalan ini, jalan pintas ya, atau jalan pemotongan. Ke sini juga bisa. Tuh, ke situ juga bisa ya. Itu tapi jalannya masih batu ya tuh. Dan sebelah sana ada pesawahannya sahabat ya. Ini dikelilingi pesawahan dan letak perkampungan ini di lereng-lereng bukit ya. Pesawahannya sudah dipanen ya sahabat. Ini mungkin untuk mulai garap lagi sawahnya untuk yang kedua kalinya nanam padi ya tuh sahabat, seperti itu ya. Nah, di sini banyak pepohonan atau hutan ya tuh, dan jalan ini juga tuh sangat nanjak ya ke sana. Nah, tuh. Nah, sepanjang jalan ini ke sana sahabat, banyak rumah ya, pinggiran jalannya. Rumahnya di sini bagus, tapi ada yang masih asri juga, masih panggung ya. Ada juga yang sudah permanen ya di sini sahabat. Tuh. Seperti ini ya sahabat. Tuh. Di perkampungan sangat sejuk. Dan depan rumahnya ada kembang warna-warni ya di sini. Tuh ada si teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh nuju naon? Ngejemur cucian. Masya Allah gini ya sahabat, dulur ya teh ya, saudara sahabat tuh, saudara saya di sini ya. Baru di dia Bumi teh. Iya di dia. Masya Allah. Bumi si mama iya nya nu ieu nu pasti dia. Eta mah bumi si bapak orang. Masya Allah baru lami-lami teh ka dia ya teh. Masya Allah teh. Rawaseun teh aduh ya di payunan bumi seueur kemang ya. Aya jeruknya. Aya teh naon teh alpukat naon ya teh? Alpukat. Eta teh kecil-kecil ge tos buahan. Tos buahannya, tos mulai pentilan tuh ya ge nya jeruk. Panjang teh alpukat madu. Oh, iya Masya Allah. Jembu-jembu ge buahan itu teh udah 3 kali buahan. Oh, iya. 3 kali buahan jembu madu teh gini. Mohon. Anu eta teh. Anu jambu teh eta teh. Anu ieu teh jambu ieu teh 3 kali buahan. Mohon. 3 kali lubut-lubut. Jeruk mah udah ada 6 kali mah buahan. Oh iya gitu saya pentilan ya teh. Terus aya 6 kali mah buahan itu jeruk. Baru gitu Bumi itu tetehnya.
Nya. Abdi sering oge ngalangkung ka dieu. Nya. Teu terang sugan teh. Alang Bumi teteh teh nu ieu gitu bolokanana sae ieu masak ieu mah bumi teh. nu teh can atos. Masyaallah. Bumi oge teh can atos acan rangkai keneh. Nuhun. Ah sakieu mah teh seraos. Ari itu saha teh? Rangkai keneh. Eta mah Neng teu murang kali. Murang kali teteh. Ya, murang kali dengan hijin akan punya anak Neng. Mohon baru. Hijina nunggal meureun. Masyaallah. Nah yang itu ka mengade teh saderek gitu, saderek saudara. Ya, saudara. Ya. Mun jadi jarang nyatanya, jarang amengan Saudara, gitu. tapi jarang ketemu. Jarang ketemu gitu. Tapi padahal tetangga. Tetangga. Tapi saudara lagi tetangga jarang ketemu. Jarang keluar. Teteh jarang keluar teh ya. Ada di bumi ya. Hari Hari si kakangna mana tuh kakangna? Kan itu kan tos teu aya tos cerai tos 1 tahun. Oh, Tos 1 cerai. tahun sareng suami teh. Baru. Tos teu aya. Masya Allah, baru Cerai, teu terang abi mah. Atosan duka di mana aya nah meureun. Baru. Pulang we meureun kan. Teu satahun ya teh. Teh tuh biasa ngobrolna di nu ieu teh. Di ditu. Jadi dia atuh adi lebat. Mohon. Jadi dia atuh adi lebat. Kalawator geuning. Iya alat ieu nya. Cai ieu teh. Itu air hujan. Oh, nanean cai. Air hujan sok ditanean da itu kan. Tas teu acan gaduh sumur. Iya, teu can gaduh kamar mandi di lebetna. Oh. Pan airna itu nasena bikin kamar mandi oge itu non teh aya anta hese itu na airna digali teh hese aya batu di dalamna. Oh, aya batuan, batu. Teu asnya. Iya, Ari ka cai sok ka mana tuh teteh ibak? Itu tuh ka ditu ka handap ka ditu. Oh, jadi kali itu ke sawah. Iya, ibak teh ka dinya eta di zaman anu eta geuning. Oh, eta, aya di tampilan sawah, itu. di tampian. Ayeuna aya caian itu. Aya cai. Oh, alhamdulillah atuh caket. Alhamdulillah aya cai. Lumayan caket nah. Iya. Ari wengi kumaha teh? Wengi kadinya wae ka Lamun wengi. Iya. Wengi oge sok kadinya we. Mun wengi teh sok kadinya, tapi lamun misalkan wudu mah kitu wudu itu sok di dieu we wudu. Wudu. Mun wengi Dieu nya. subuh wudu sok di dieu we. Di Insyaallah. dieu kan aya airan eta teh wudu. Mohon. Insyaallah. Rahasen teh duh mayunan ka jalan di nya bumi teh. Menghadap jalan. Mohon gitu. Jalanna terus rusak. Oh, mohon. Tengah wagal ya teh. Tengah wagal abdi. Masalah. Kalau rasanya teh aya di bumi ieu nya. Biasa terus beres-beresnya nyuci nih nya. Nya terus nyuci. Dan da kamar mana kan teh masuk aya di bumi. Aya di bumi. Nah, di bumi komo Neng aya nama aya kan. Aya. Ari kawitna di mana? Seneng eta. Si Neng. Iya. Kamari mah si Neng teh merantau ning di Jakarta. Jadi kamari pas bade lebaran Mohon. Aya nama teh tong kamar mana Neng mah. Mana Neng man, di bumi teh ban nyalira di bumi. Di kalumanan mama gitu. Iya, kaluman mama. Tong ka mana-mana teh urang di dieu we urang ieu urang jualan ieu acuk teh. Urang jualan acuk di bumi teh gitu. Da kamari ge sok jualan acuk pan. Sok jualan pakaian nya. Alhamdulillah itu aya. Sok iya jualan pakaian ngidar sareng. Angguan naon wae teh eta teh angguan. Angguan naon wae gitu. Murang kali gitu masana. Itu sok jualan pakaian itu kanggo murang kali, kanggo dewasa gitu. Kanggo dewasa orang tua, cowok, cewek gitu. Kan sok belanjana di toko itu bosna Neng di Jakarta. Belanjana langsung di Jakarta. Teh teh naon ku abi di video ya. Iya. Oh, nuhun atuh. Iya, atuh naon. Jadi sahabat tidak sengaja ya ngevlog daerah sini ketemu sama saudara di sini sahabatnya. Ternyata di sini rumahnya ya gitu. Sudah beberapa tahun ya nggak mampir gitu, nggak ke sini gitu. Tahunya sekarang ini si teteh sudah menjanda lagi katanya. Sudah 1 tahun ya. Sudah cerai ya. Yang sabar teh ya. Mudah-mudahan teteh dapat jodoh lagi gitu ya. Minat teh gaduh deui gitu. Minat si gaduh deui, punya suami deui. Tapi nyarina yang jujur, setia, bertanggung jawab we istilah nama. Bertanggung jawab. Menerima. Ari setia mah teh nya ibaratna aya ibarat kata geun ceuk budak
Ayo nama dia setiap tikungan adat. Tahu lah nuk itunya. Setia mah setiap tikungan ada cenah. Inti nama yang jujur, inti nama yang gitu. jujur, bertanggung jawab, menerima apa adanya. Gitu. Kekurangan dan kelebihannya pasti kan ya. Amin. Namun tos aya nu kitu mah meureun minat punya suami lagi. Umur teh sabaraha tahun teh? Usia 42 tahun. 42, Neng 20. Oh, si Neng itu. 20, si Neng mah udah nikah. Tapi Nengnya udah nikah, udah punya suami. Alhamdulillah. Tapi suaminya mah kerja. Belum punya cucu teh. Mudah-mudahan ya secepatnya teh dikaruniai cucu ya, cucu yang soleh gitu. Kan Nengnya nikahnya baru 1 tahun selama cerai. Iya betul. Kan habis hajatan Neng kan bulan Syawal kemarin itu. Jadi katanya bercerai gitu. Habis hajatan Neng itu baru seminggu Neng nikah. Terus jadi katanya bercerai gitu sama itu. Kan ayahnya Neng. Begitu. Mungkin atau orangnya nak heula itu cainya. Bios tah tong ngarepotkeun teh. Tong repot-repot. Cai bila yang kin Aduh, mohon teh. Aduh, alhamdulillah sahabat ya. Nah, ini ternyata ya teh Sumiati ini teh ya masih saudara sahabat ya tuh. Enakannya rumahnya di sini sangat adem gitu ya. Ini letaknya di lereng bukit ya. Jadi hawanya ini segar ya tuh. Karena di sini banyak pepohonan gitu ya. Tuh. Cai naon ieu? Cai naon da ieu? Iya, aduh, tong repot-repot eta. Aduh. Cai ada aya keneh dengan aya disuguhan. Waduh. Masih aya, alhamdulillah. Masyaallah. Cai mah nya di subuhan cai acan. Duh, hatur nuhun. Haus? Hatur nuhun atuh teh. Aduh ya. Repot-repot nyoban cai. Aya kene dina kulkas Coca-Cola ya. Aya kene alhamdulillah tuh tos hurung deui lampu nya. Lampu tos hurung deui. Duh nyata lampu di urang. Lampu di urang mah teu kahujanan ya. Mohon teh aduh ditampi atuh nya. Ya, minum haus pan. Aduh tuh sahabat di suguhan minuman sahabat. Waduh si teteh ini. Tadi tampinya? Iya, mangga. Bismillah. Haus dah. Keliling. Aduh. Alhamdulillah teh seger. Aduh. Jadi teteh ini tadi dia teh sarang bulan kali ya namanya. Sarang bulan kali. Di rencangan kumurang kali jadi aya uwe ka buminya. Iya. 1 tahun geningan terus nikah langsung merantau di Jakarta damel sang suami sang suami nya tadi toko acuk damel nate gitu. Alhamdulillah dan tante kalau manteng pengen di rencangan kumurang kali mah di buminya ayo nama cita tong ka mana deui tong ka mana neng teh nama cicing we di bumi cetek gitu. Tong ka mana mama kaluman pagawean di bumi kamar geuning dikantunkeun. Atuh satahun kurang setengah bulan mangkatna teh. Kan uina ka mah geuningan lebaran di ditu atuh, lebaran di Jakarta. Kamari. Lebaran di Jakarta. Kamari teh nyalira di bumi di ditu. Selama 1 tahun teh neng di Jakarta kerja nyalira di bumi. Siang bengi teh di bumi. Melarian deui atuh. Mudah-mudahan didoakeun ku abdi teh nya. Melarian deui pamegat mah aya geuning pamegat mah seueur geuning anu eta dina lalebet dina Facebook. Geuning dina Facebook aya teh jodoh geuningan lalebetan tina Facebook pamegat mah ngeda ayeuna teh dongkap ka bumi mah da meureun teh serius. Mohon gitu. Dalam anu bade serius teh dongkap meureun ka bumi nya.
minum yang biasanya mulai FB mah biasa gitunya. Mun bade serius pasti dong ketemu. Alinu serius mah pasti ka bumi nyusun naroskeun alamat meureun paminu tebih teh mah gitu. Da nama zaman nama gampil gini nya na FB we gitu. Lembur bade serius pasti meureun da teh tinggal ieu masihan alamatna da alhamdulillah geningan bumi da geuning kieu awan-awan oge atos gaduh can atos oge. Alhamdulillah teh sakieu mah. Ya can komplit meureun teh can komplit. Talunganan abdi di teu mah abdi bade rungkad. Aduh. Upami hujan teh tos ariris kalabat teh. Saung. Aduh. Ayo, can aya kamar can gaduh kamar mandi hungkul nya teh da itu. Masih keneh kalebak ya ka ditunya. Adinya kan. Nah, iya salah ari usum hujan mah da caina mapat lah gitu awet. Tapi bade da ngadambal kamar mandi mungkin teh itunya terus diancakan ke pengkarna teh. Caina mah kan di mana? Caina nya saya caina tidinya nya tak kada tidinya caina na teh mungkin teh disedot cenah. Dupi tipe laki-laki anu di pika hoyong ku teh anu sapertos kumaha tah. Atuh nu ieu jadi kumaha gitu mun aya mah. Umur berapa tahun teh? Lamun anu aya mah hoyong nu hoyong sababad gitu ya. Sababad. Mun aya mah hoyong sababad deh sa ieu sareng teteh gitu usiana mun aya mah atawa saluhureun ke nae ieu saluhureun oge. Saluhureun teteh oge itu beda 5 tahun mah kan teu naon nya. Iya. Gitu. Kayak kuwi dipangniangankeun. Gitu. Dicariin nantinya teh. Yang penting mah jujur gitu. Tah gitulah. Jadi menghabiskan sisa-sisa umur teh gitunya bersama suami nanti teh gitunya. Yang paling kan nomor 1 mah jujur kan bertanggung jawabnya bertanggung gitu. Jawab gitu. Jadi nerima apa adanya. Terima apa adanya. Saling menerima. Saling menerima kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan gitu. Sedangkan kan aya nama meureunan usiana lagi jadi masih tinggal sisa-sisa paling sisa-sisa gitu. waktu. Sisa tua gitu. Sisa-sisa tuanya. Gitu. Tah mudah-mudahan atuh panjang umur. Nah, rezekina gampil gitunya barokah gitu. Panjang umur bari sehatnya. Panjang umur ga itu sehat mah da percuma gitu. Tah gitu teh lah. Sehat, panjang umur, rezeki. Babari rezekinya tah gitu. Amin ya rabbal alamin. Mohon teh dari wangkung mah panjang gitu nya. Abdi bade lajeng ka ditu tuh biasa we aprak-aprakan ieu teh dinten ieu teh nya. Mohon abdi bade pamit lah mudah-mudahan teh nya sing sehat, sing enggak gaduh kenging jodoh deui gitu. Aduh gaduh toke teh mah tadi bumi. Gaduh ya toke seueur. Oh, tuh sahabat. Seueur toke. Pohon di bumi teh eta teh di luhur teh seueur toke arah. Arah gong kosok taruh. Di sarada deui. Cenah ceuk sepuh mah cenah pami toke di sarada teh sok gaduh hacis cenah teh. Jadi sok aya pertanda gitu. Ya pertandana cenah saungna rezekina bakal sae terus. Mohon tah gitu. Mudah-mudahan teh nya. Amin. Alhamdulillah teh rezeki mah ngalir we aya teh pernah putus. Mohon amin atuh. Pernah putus nya. Mohon mangatu teh nya punten ya sana. Mohon teh hatur nuhun teh hatur nuhun teh. Asep pun lah minumna nya. Minum asep pun heula. Da masih kana aya keneh. Seueur keneh aya na kulkas oge. Teh nuhun teh nya. Mana si Neng atuh? Tuh Neng. Kalimantan sana. Kalimantan. Mohon teteh punten abdi ngawagan ya. Mun mangga. Nuhun ya. Punten sami. Kene mah. Neng mangga Neng. Salam ka si Anu nya. Ada taya di bumi ya. Mohon. Ja sedeh Jakarta. Mohon mangga teh. Assalamualaikum. Salam. Nah, sahabat seperti itu ya, saya ketemu saudara di sini ya, sahabat. Nah, saya sekarang mau melihat suasana di pesawahannya, sahabat ya. Terus sekalian saya ambil jalan pintas ya, mau pulang ya, jalan sini ya. Tuh di sini area pesawahannya, sahabat, sudah
dipanen semua ya. Jadi sekarang untuk penggarapan sawahnya untuk menanam padi yang kedua kalinya ya. Tuh para petani sedang bekerja di sawahnya ya tuh. Tuh sahabat. Oke sahabat, video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.